Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha hidup kabarna dinten ayeuna? Mugia salawasna Allah maparin kasehatan kanggo urang sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tiasa patepang deui dina dintenan ayeuna dina pelajaran bahasa Sunda kelas 5. Anu dinten ayeuna urang bakal lebet ka bab 3 ngeunaan hirup rukun sauyunan. Saparantosna hidup diajar 2 bab, anu kahiji ngeunaan kaulinan, anu kadua ngeunaan kajadian sapopoe, anu katilu ayeuna hirup rukun sauyunan. Materina ngeunaan naon sih dina bab 3 anu ayeuna teh? Dina bab 3 materina nyaeta ngeunaan pupuh magatru. Sakumaha hidup parantos diajar kapungkur di kelas 4, kelas 3, kelas 2 sareng kelas 1 ngeunaan pupuh. Janten moal bireuk deui, moal lepat deui, ari pupuh teh mangerupi lagu anu aya dina bahasa Sunda, lagu anu ngangge bahasa Sunda anu ngagaduhan aturan anu khusus, anu ngagaduhan aturan anu tangtu. Dina pupuh magatru aturan kahijina nyaeta pupuh magatru teh diwangun ku 5 baris atanapi diwangun ku 5 jajar. Janten dina hiji pada, dina hiji bait itu teh diwangun ku 5 jajar atanapi 5 baris. Saparantosna kitu saeus terang aturan anu kahiji ngeunaan pupuh magatru, anu kadua nyaeta pupuh magatru teh gaduh guru lagu sareng guru wilangan. Guru lagu nyaeta vokal tungtung atanapi vokal terakhir, sora vokal anu terakhir anu aya dina unggal pada lisan atanapi anu aya dina unggal baris. Janten ngagaduhan aturan sapertos kumaha aturanna engke kupaya dijelaskeun. Anu katilu nyaeta aya disebut guru wilangan. Ari guru wilangan mah nyaeta jumlah engang dina masing-masing padalisan. Janten dina masing anu aya 5 baris tadi teh anu kahiji guru lagu jeung guru wilangan naon, anu kadua pun sama dugi ka anu kalima. Nah, payadi gaduh contoh hiji pupuh magatru ku hidup tiasa di Bandungan tiasa dikupingkeun nya. Judulna aya pupuh magatru aya dina buku paket kaca 32. Tiasa dikupingkeun terus sasarangan 1 2 3. Hirup urang di dunya teh kudu akur, silih asah silih asih, silih asuh pada batur, ikhlas bari wening ati, jauhan sifat nu awon. Eta pupuh magatru. Contoh pupuh magatru pada kahiji. Orang lajeng ka pada kadua aya dina kaca 33. Kawas manik nu teu weleh rea batur, boga sifat amis budi, salawasna sopan santun, telepas ti tata titi, tara pisan ngomong songong. Eta 2 pada anu kupayedi parantos didugikeun. Ayeuna urang diajar ngeunaan aturan anu tadi kan tadi payedi ngasihkeun contoh anu ka materi salajengna nyaeta ngeunaan aturan anu tadi terus dipedar sakedik dipayun. Anu kahiji nyaeta pada lisan kahiji atanapi baris kahiji dina pupuh magatru. Mun tadi dina lagu hirup urang di dunya teh kudu akur. Nah, urang itu hirup urang di dunya teh kudu akur. 12. Engangna 12. Sora terakhirna nyaeta u, akur. U berarti anu kahiji 12 u. Nah, anu kadua silih asah silih asih, silih asah silih asih. 8 i. Nah, pinter. Berarti aturan guru lagu sareng guru wilangan pada lisan kadua nyaeta 8 i. Nu katilu silih asuh pada batur. 8 u. Ikhlas bari wening ati. Ikhlas bari wening ati 8 i. Jauhan sifat nu awon 8 to. Nah, eta aturan janten tiap pada lisan ngagaduhan aturan guru lagu sareng guru wilangan. Hidup tiasa dibuka buku paketna kaca 30 genep didinya aya cara
nangtukeun atanapi cara ngetang guru lagu sareng guru wilanganana nya aya dina kaca 30 genep. Nah eta materi ngeunaan pupuh magatru enten aya 3 aturan. Anu kahiji pupuh magatru ngagaduhan 5 baris atanapi 5 padalisan. Anu kadua ngagaduhan guru wilangan anu benten-benten aya nu sami kahandapna 12U 8I 8U 8I sareng 8O nya sareng guru lagu atanapi vokal terakhirna. Ayeuna saparantosna hidup tiasa ngetang guru lagu sareng guru wilanganna diajar nyusun jajaran pupuh magatru anu aya dina LKPD nya di kelas 5 LKPD-na tos disayogikeun ku Payedi di dinya aya pupuh anu masih acak-acakan hidup cekapku nyusunkeun eta pupuh teh supados janten jajaran anu leres jajaranana leres sesuai aturan anu tadi. Tangtosna ge kadang ngartos heula eusina nya tangtosna kadang ngartos eusina. Nah pangiten kitu materi dinten ayeuna mudah-mudahan hidup tiasa paham tiasa ngartos materina mung ngeunaan pupuh magatru latihanana nyusun jajaran pupuh magatru dina LKPD anu tos disayogikeun. Nah tosnya mudah-mudahan urang tiasa patepang deui dina pelajaran anu salajengna. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.